Kisahnya mengenai bolos wae. Jadi mereka keluar bolos data ayo di kelas. Di kelas mana? Di kelas 8. Yang kamar wanto ya jeung Asep. Baru kita jadinya. Aku laporanna kerek ibu kelas 8. Babak tilu. Latar waktu ieu perjalanan Wanto, Yanto jeung Asep waktu bolos. Bari ngarancanakeun ka mana bolos kelas ayeuna. Di jalan rek bolos maranehna neangan tempat bolos. Tapi itu orang bolos ke mana ya? Malam itu. Ayo lah, rumah teman tuh. Ayo, mulai. Mau tanya dengan nama, kita baik. Oh ya nama. Ayo lah makan sampai. Tuluy maranehna teh makan ka tempat anu tujuan eta Wanto, geus poe seuneu teh maranehna asup teuing ka sakola. Tuluy geus mere beja ka maranehna. Kemudian maranehna teh dipanggil ku ibu dia. Di kelas. Ada tukang Asep, mana Tita baru BP. Ngomong orang kayak masalah jadi dia. Kadi, lamun teu percaya mah. Bener mah teh. Bener, lamun tukang itu marane di DO di sekolah. Kakak kemudian geus nuduhan Wanto, Yanto jeung Asep ka ruang guru BP. Tuluy maranehna teh ngangkat ka ruang BP, bari maranehna teh salieuna berdiri. Assalamualaikum. Salam, saraf teh. Emon. Kayak naon sih bu? Mane di pasar. Contoh ayeuna loba jadi ruangan BP anu panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, asuh. Assalamualaikum. Pengawalnya bisa, ha? Iya, bos. Marane teh nanti apa beneran? Kita si Asep. Dijeng si Wanto, bapakna geus almarhum. Ngomong-ngomong, enak aku Bu. Iya, Bu. Marane itu. Oh, kami Bu malam itu bolos wae. Jadi kan ibu beres jadi seuntal poe sana. Sama wae dikenal. Calikan. Astagfirullahalazim. Marane tos dibayar mahal sakola di dieu, tapi si kamarena mah ayeuna kieu mimik teh teu hayang anjeun kos pipi ngajar guru pabrik. Ya mak, ampun raweh mak. Iya, Mak. Aku selalu atas bala dari yang dibuatkan kerja di sekolah iya. Bu, beri keringanan bu. Akibat abdi, ini bu. Henteu hoyong kolot anjeun ditongkol ka sakola. Usaha kasus anu anjeun lakukan. Indra ngarasakeun taun sakola anjeun. Bakal aya waktu nalika anjeun sono ka sakola dan tahu sakola gelas itu hal-hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikimpin ke makanan. Masa iya sama aja saya merasa dari bulan pelajaran kita bisa belajar keluarkan baru kerja lagi kerja masih di kerja jadi tadi itu kita bisa jawab ada sebenarnya tidak pikiran kamu kayak cara bisa melihat Oh, begitu. Aja bisa
laki. Anjing lagi kalau urusan mungkin anjing. Oh, Bapak, harusnya Bapak tetap jadi orang. Baiklah, kalau begitu lihat anjing sama kau yang enak orang para sudah setelah itu yakin harus agak lagi. Yakin Bapak, pasti harus ya. Keluar anjingnya yang sempat motor bersama semua anjing ular. Punten Bapak, nanti Bapak aja kalau menuju ya. Maksud saya bukan masalah itu, kurang maksudnya. Wahai ibu, naon anu karanja pikajian serta kehadiran Hasan ayah upama yang mujang anu daek obatkeun sarta ngalempi. Gitu dari sampai Mei Islam datang. Allah SWT ayat sama barangkali yang kami halaman. Bawang bodas, anjing setuju. Upami, bapak menikah ka ibu bawang bareng. Namun Bapak yakin karena keputusan Bapak, Abdi bakal setuju sajaba tieta itu bawang berem kacida berterima ke Abdi. Mohon, upami setuju. Bapak bade napikan pamaksud bapak ka ibu bawang bareng. Sanggeus menampa setujuan ti anaknya, Bapak sadaya katingali sae. Nepi ka hiji poe, Bapak bawang bodas izin keluar kota pikeun digawe. Iya bu, Mas, tadi ketinggalan tuh. saya bu, sadayana atas. Bapak pamitnya bu. Iya, hati-hati ya. Sanggeus bapana iri pikeun digawe, enjingna. Bawang bodas, muga poe anjeun kudu budang subuh, nyiapkeun dadahareun, bebersih mah jeung sabayana, anjeun ngaratos. Ngaratos ibu, Abdi bakal ngelakuin eta. Bawang bodas, anjeun oge kudu nyesel pakaian Abdi, jeung bebersih barang-barang Abdi. Nuhun teh. Di nusa babaraha waktu seketika nonton di luar anuna. Oh, nya kuring mendapun selendang anjing. Kuring sering simpan, kuring bakal masan ke anjing. Tapi dina syarat anjing kuring cicing dan kuring bikin sementara waktu. Namun kieu, Abdi bakal nurutan omongan Abdi. Geus sawetara waktu, jalan kuring. Gambar baru bikin anjing. Selesai sudah drama dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata ataupun perlakuan. Tak terkenal Muhammad Rasulullah. Musuhan sama si Reni sana. Kita